Ya ibadi, wahai hamba-hamba kaula, innama hiya a'malukum uhsiha lakum thumma uwaffikum iyyaha. Sanyana eta kabeh amal perbuatan nyaeta amal perbuatan aranjeun kabeh, hade gorengna kabeh oge amal perbuatan anjeun. Anu matna eta amal perbuatan kabeh bakal ku kaula diperhitungkeun dauhan Allah. Cek Allah, ku kaula bakal diperhitungkeun kabeh oge summa uwaffikum iyyaha. Oge kaula bakal mikeun eta sakabeh amal, bakal dibikeun kabeh eta amal ka aranjeun kabeh. Kukituna faman wajada khairan falyahmadillah sing saha jalmana anu nimukeun amal-amal hadena falyahmadillah maka sok geura muji ka Allah. Muji ka Allah, alhamdulillah ku panungtuna Allah urang bisa ngalakonan hade. Namun waman wajada ghairu dzalik, bila mana urang manggihan karena amal-amal urang anu teu hade fala yalumanna illa nafsahu, maka ulah maido, ulah nyacad, iwalti nyacad ka diri sendiri. Hartina amal goreng eta bongan sorangan, bisa ngalakonan hade eta teh nang Allah, eta teh hidayah ti Allah. Ngalakonan perkara nu goreng eta teh ti awak urang sorangan, bongan urang sorangan anu ngalengkah kana perkara-perkara goreng. Akibatna oge bakal ditanggung ku urang, nah akibat halus atau akibat anu goreng. Matak sing hade ulah sampe urang kaduhung di akhirna, matak beramal sing hade sangkan bagja dunia jeung akhiratna.